Dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyekah teu nyekah alamat cilaka maneh bakal ngeringkuk dina obang. Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya ahun bat. Ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret. Lain seuri goblok. Dina si aing. Lain marukana mun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entong mohon maaf. Pokoknya dari saat sekarang pergi. Jadi kumaha teh? Dek init moal. Ya kumaha dundungan kuringnya atuh. Kumaha dundungan kuring. Lu punya majikan. Ya aya. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Umur atuh. Calukan dundungan kali itu. Dundungan ieu anu bogana kitu ngamek. Juragan Arjuna wae heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu dah, berarti maneh teh ilegal. Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir, lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budak. Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh, ampun. Datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewu pakulingan rana tengning juragan ya aya naon denawa Syahajen ngaran kaula teh Janaka. Syaha Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuh nya si Utun Singkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna anu itu Udin ngaran cararane buku Janaka jeung Janool ieu Udin bae gede buku manehna jauh teu kadenge ya Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyekah teu nyekah alamat cilaka maneh bakal ngeringkuk dina obang. Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya ahun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh
Kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing lain cepot ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna nya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep dan dengan duit teh dalam buka kena nyogok mau aing dibere ya dibere menyingkah teh mau dipolotot teuing pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu hah wah, bahan ribut ya, bebeja aing. Cepot lan siapkeun tenaga pikiran bisi ribut sae lan. Si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae lan. Tenang. Coba naon? Bener tegara, tega pati, tega ayo aji mulati tegarnya. Aling pot wabi. Lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria ngajar hebat maneh sia janaka waduh iya modar kurang ajar aduh alah iya aduh iya aduh alah ieu bini Surawung meni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh meni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya up ya sia beunang sia iya nai tuh aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing. Ha? Itu awewe tingali awewe mending geulis. Nganya. Nganya tuh. Eueuh. Lain awewe. Lain tang kacau tang ku angin. Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we di dinya ka dieu Surawung
meureun dunungan ananya memang iya hayangnya hawe aing mah wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya hawe aing aduh silakan lu pilarian misi kumaona dunungan dialungkeun jang pilarian kawahangan silakan